Ya, organisasi. Ya, berbagai organisasi Wahabi ngeri di Indonesia. Timbul azaitun geus dipersiapkeun ku nyana. Di jerona jangan ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah. Jerona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika. Bentukna azaitun teu kumaha coba. Nusul ayat nu kamari urang mah teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jadi teu nyaho kumaha mimitina aya-ayat ieu dan kajenting teu amprok lantaran urang dibere taufik ku Gusti aju ku ari ngaji di dieu tah nyaho ieu bakal asal usul ayat ieu geh nu nyaho ge nu ngajina di jero nu ngaji di luar mah tuh ambalaya jeung kopi jeung sate jeung wudu semacam-macam malah wauhan kene ka tukang wudu jeung ka kiaina oh masalah sabaraha tahun ngaji sia ka Cilongok geus 8 tahun geus wau jeung kiai can nyorang sia una jeung sa jeung tukang sate wau lumayan sakitu aya kahayang ieu mah kieu ieu nya diturunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ayat 3 rupa sabab malah cek saware mah 5 nomor kahiji aya hiji lalaki sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad ai cak lalaki aing teu bebeja besi salah ai bebeja aing isin sebenarnya tapi ditahan-tahan ge mending bebeja bae hayang lempeng hirup aing hayang bener bebeja ka Kangjeng Nabi sumping ka Kangjeng assalamualaikum waalaikumsalam di mana cek Kangjeng Rasul kula deket tidinya tah ya sekitar 1 kilo katuan oh alhamdulillah aya naon hampura Gusti Rasul abdi mah ieu bade unjukan we ka Gusti ieu tapi ulah bendu ih atuh ieu teh cek Kangjeng mah bendu sagala ayo gerak puprak ini iza asobtu minal lahmi intasartu wa akhadhatni syahwati faharamtu lahma kurang mah lamun ngadahar daging embe bae komo buntutna gacang aing itu dibejakeun kumaha itu jadi dituna kieu Pak atuh kumaha itu sok aya udah gara-gara ngaji kan jadi nyaho tah berarti buntutnya jampet kalau di kamar mana kan sing ada buntut karena nanti dituna ieu cak nu kolot tuh tinggalin aing tiba heula jadi tapi nu akur nu teu mah pago kumaha cak Kangjeng Nabi kumaha kali deui sebarang cikupat dengan dengen Kangjeng Nabi sekali itu cara kula ya bebeja ya ini iza asobtu minal lahmi intasartu
kulama di mana ngadahar daging embe komo buntut nah ieu mah gaceng geus kulama kontang di mana gaceng wa akhazat min syahwati kulama aju gegeran teh ka pamajikan ke dihaus daripada acak-acakan ieu gua lagi cek awewe teh cek awewe mosnya ngaji kos kitu banyak di ditu na kos kitu kumaha atuh nuantat cek eta lalaki faharamtul lahma lah ulama geus teh ngaharamkeun kana daging sebab asal kadahar daging gaceng asal kadahar daging gaceng aju mending mun pamajikan aya mun eueuh pas ulama haram ka daging ye cek Kanjeng Nabi itu urusan sia urusan haram atuh lain deui ulah sok aju ngaharam-haram teh mah ku sebab dia ngadar daging gaceng atuh teh mah urusan besia Kanjeng Nabi sok aju ngaharam-haram tapi Kanjeng Nabi encan turun ayat mah dan seukur tungkul lamun bapejana ka Kiai Golkar mah wah sia barang ngeunah Kanjeng Nabi tetep layan tiku anil hawa in wa ila wahyu yu wacan aya wahyu mah tetep tungkul Kanjeng Nabi mah oh gengnya jadi bahaya mun lainnya na doang misalna si itu gitu kumaha eta pagawean pan jadi pegel eta urus aya deui diwariskeun ti Anas maki aya deui anna nafaron min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi bisirri sababaraha kelompok sahabat Kanjeng Nabi sumping ka garwa Kanjeng Nabi wah urang cikupo mah teh nyeun garwa naon cenah garwa pamajikan ino ka garwa-garwa eta budak pohar aja eta mah kampung ge daratang ka pamajikan Kanjeng Nabi ngan ulah bikang we joreg asa eta mah ka bikang lah Kanjeng Nabi waduh sok kumaha eneng tapi lamun dirawat hidang mah pasti ka bikang bahkan lain ka bikang na ka ewena geus kitu bae mah bahasa ngaranna ge sia ka dieu jeung ewen teh aing ngadengena ge garetek tapi di ditu atuh geus kos itu kitu bae bejakeun ka bupati lestarikan macam-macam di dunia teh bahasa atuh ngaranna kajian teh lempeng-lempeng kayak gitu deh tah sarumping ka pamajikan Kanjeng Nabi ka istri Kanjeng Nabi tumaros ning hapunten ai kami mapan ieu carang bergaul jeung Kanjeng Nabi teh paling ge ai instruksi dakwah instruksi perang babarengan nalika jeung Kanjeng Nabi teh aya keur pengajian ai kitu mapan sehari-hari teu pernah isin ieu bade tumaros bae tentang pagawean Kanjeng nusirna kumaha atas sehari-hari dijawab ku pamajikan Kanjeng Nabi bo atuh ai Kanjeng Rasul mah kieu penting nama salat bae datang ka barareu isuk-isuk salat duha tidinya instruksi beres eta terus zikir bae maca Quran teu eureun-eureun Kanjeng Nabi mah mapatahan ka batur teu eureun mere jalan lurus soal politik, soal ekonomi, soal budaya. Irin-irin Kanjeng Nabi nu nampak penting teh salat bae Kanjeng Nabi asal Allahu Akbar salam salat, asal Allahu Akbar salam salat. Itulah Kanjeng Nabi makos itu maca Quran teu liren-liren Kanjeng mah terus zikirna ge teu liren-liren. Malah sok kakumping ka kuping di dadana gogolotrokan istighfarna Kanjeng Nabi. Eta kitu Kanjeng Nabi mah. Kitu Kanjeng Nabi mah. Ngaharulang beta sababaraha kelompok sahabat teh
Naros deui ai masalah tuangna kumaha ta Kangjeng sehari-hari na dibunga. Kangjeng mah tuang teh tara aya naon-naon, tara aya kumaha-kumaha naroskeun dinten ieu aya naon, diantarana aya korma sabelah, dahar sabelah korma. Mun aya hiji bagi dua jeung kami, mun teu aya niatna puasa kitu Kangjeng Nabi mah. Ngaleueutna cai sakedik mah. Sangkilang jangkung urang Arab mah eta kitu cangkirna leutik. Ai urang Cikupa mah awakna leutik cangkir gede. Sebaliknya jadi. Masyaallah. Gitulah dongeng pamajikan teh ngadongengkeun pagawean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dupti kulem Kangjeng Rasul kumaha amparanana. Kangjeng Rasul mah tara make amparan kasu, tara make spring bed, tara make anu kamari ieu di dinya teh tadi kawasan naon karangaranna Inoa, tara make bangsa kapas-kapas setan. Buktina upami Kangjeng Rasul gugah ti pangkuleman di dieuna katara tah di tonggongna urut naon, urut baralak nu pake ampar. Gitulah Kangjeng. Dupi acukna Kangjeng Rasul kumaha acuk Kangjeng Rasul mah tara dihayal-hayal kumaha ayana bae, ayana beureum dianggo beureum, aya hejo dianggo hejo, kadang-kadang eta dipasi-pasikeun ku naon kitu, aya nu nyuhunkeun dipasikeun, aya nu putih ngan seseringa mah Kangjeng Rasul mah putih. Jadi didongengkeun tak kitu peutingna, beurangna, daharna, minumna, sarena, pakena. Eta didongeng cak sahabat pohara amat Kangjeng. Dek nurutan Kangjeng lah faqala ba'duhum la atazawwajun nisa aing dek nurutan Kangjeng Nabi moal kawin aing mah dek ibadah bae. Waqala ba'duhum cek nu sabagian deui la akulul lahma aing mah dek ibadah bae moal ngadahar daging aing mah ngaganggu ta daging. Cek sawareh deui waqala ba'duhum la anamu 'alal firus aing mah geus sare moal make amparan dek di mana bae geus turutan Kangjeng Nabi. Tak kabeh kararitu kakupingkeun ka Kangjeng Nabi. Fahamidallah wa asna alaih. Cak Kangjeng Nabi. Kunaon aju karari itu saturut-turutna bae. Teu puguh urang mamanana, teu puguh tatanyana, datang saturut-turutna bae ke heula. Maksudna deuk naon eta nya kikituan. Cak Kangjeng Nabi ma balu aku amin qalu kaza wa kaza. Nanaonan eta sahabat ngomong nate moal kawin, moal ngadahar daging, moal make amparan. Saanu nitah teh kos kitu lakini usolli wa anamu. Pangkuring da salat sare. Wa asumu wa utiru puasa buka. Wa tazawajun nisa jeung kula biasa kawin, malah sabaraha nu dikawin ku kula. Make jeung moal kawin sagala saanu nitah. Paman rohiba an sunnati falaisa minni. Sajelema anu ngajauhan tina sunnah kaluar lain golongan kaula. Cek Kangjeng marah Kangjeng Nabi. Saturut-turut bae teu pararugu ngikut. Tuh, ieu ulah saturut-turut tah. Plong bae urang nah lumayan cek urang ieu. Berarti teu kudu kitu cenah ieu. Asana pitah dahar bae ka jenggok mah. Kangjeng Nabi tenang. Dua katilu kieu riwayat ti Anas keneh. Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati. Tilu golongan sumping ka bumi istri-istri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumaros tentang ibadah Kangjeng Rasul. Tilu golongan, tilu bani sumping ka istri Kangjeng naroskeun tentang ibadah Kangjeng coba kami hayangnya. Dibejakeun ku pamajikan Kangjeng Nabi sakumaha tadi teh pentingna salat bae Kangjeng Nabi. Isuk-isukna salat duha. Terus
lurus loba nama puasa bae atau ngentelan betul tidinya zikir bae maca Quran bae teu eureun-eureun Bapak tahan jelema Kangjeng Nabi mengelurus-lurus ngalempeng-lempeng ngajakan ka sorga ngajauhan neraka kitulah Kangjeng barang dibejaan kitu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha jatnyana sakitu Kangjeng Nabi magis ghafarallahu lahu min dhanbihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar geus dihampura dosa nu kaliwat jeung nu bakal tapi ibadah masih make pohara luar biasa wa aina nahnu minan nabi ai kuring eta dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi atuh teh tai kuku naon keuting kami mah molor bae berang kami mah tuh isup-isup atuh uduk barang saeuting lepet eta teh encan dahar jam 10 dahar jam 1 ngawadang jam 5 dahar deui penting mah ngabaso jeung bubur ayam abo tama budak kebodong kol eleh tama tuh itu panggilnya ya Allah kaki-kaki mah kita kena cekina teh cekian nu tiluan wa aina nahnu minan nabi ai kami dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi mana teu tai kuku macan sedengkeun urang macan aya jaminan pan Kangjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi tapi eta ibadah teureun ai urang kumaha pikir amat nah urang cokot kuari alternatif supaya urang mantep kudu kumaha ya urang kieu cenah tuh kula mah ayeuna malah fa'ana ama anama fa ini usolil layal abadan kula mendek milih berang onam lah penting baduk sholat bae datang ka paeh kula penting deuk sholat bae nurutan Kangjeng cek masa urang deui wa qala akhir ama anama fa asumudahro wala ubtiru aing mah pokona mah saumur hirup aing teh puasa bae moal buka-buka aing mah Wakola khairu cek nukatilu ama anama fa'atazilun nisa'a wala atazawaju abadan aing mah deuk ngajawan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae Pajar Rasulullah sumping Kangjeng Rasulullah aing maneh keur ngarobrol naon emang aing teu ngadenge cak Kangjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing kula sok bandingkeun ka kula maneh maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah kula sok poporan deuk salat bae usah penting datang ka paeh nu ieu deuk puasa bae nu ieu mah moal kawin antum alladzina qultum kaza wa kaza amma wallahi inni la akhshakum lillah wa atrakum lahu kuring leuwih ka Allah leuwih takwa ka Allah lakinni asummu wa utiru wa usolli wa arkudu kuring puasa buka biasa jeung teu terus-terusan puasa kula mah cak Kangjeng Rasul teh Senin Kemis ge lamun aya dahareun mah poe Senin ge teu poe Kemis ge teu ge kumaha kondisi bae moal terus teh bagus teh kos kitu kemudian maneh moal kawin sedangkeun kaula wa atazawajun nisa awas paman ragiba an sunnati falaysa minni jelema anu teu nuturkeun sunah kaula lain golongan kula anu bagus lain golongan kula anu sampurna laisa minni dengekeun kumaraneh kabeh lamun maneh penting naon gitu sapenting salat bae paling kekuatanna 3 penting sia kadituna kawal di bawah kausada insani kajen kumaha green sia cak Kangjeng Nabi siap puasa bae heuh kuari puasa bae ieu sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe asana tinggal kiceup bae ulah potongan sia mah ulah puasa lain deui sia mah sebab sia mah urang mana sia anci kutak si kutak ulah ai sia di moal kawin atuh kumaha rangga hooh urang Lampung loba nu putih urang Brebes anggilang hari deungnya atuh lalesang anu jelas ulah boga tekad moal kawin lantaran Allah benduan jasa ka jelema anu henteu kawin teh ka jelema anu teu kawin teh benduan lantaran teu boga turunan anak teu boga turunan saeutik bakal umat Islam
anak saya ketika diserang ku Yahudi, ketika diserang ku kafir, ku Kristen, saha nu deuk ngalawan. Lamun tekad mana moal kawin, bayat ya. Awas. Ulah boga tekad kos kitu kawin opat ya. Haju saurang anakna 24. Jangan lawan kafir kabeh tekad gina mulamun tekad kos maneh kitu kabehan salembur tekad kos kitu kabeh atuh boga anak di mana? Ndek di mana panca Kanjeng Nabi tanah kau tanah salu al-walud nikah maneh ini nikah tanah salu nyeun turunan ka awewe nu loba anak mah urang mah kuarieu mendeuk nikah sabaraha turunanna ngan dua nah ai meuli kotok mah gua ieu deui ye dibeli ai kotok hayang rendei ai anak hayang teh tolol tah budak kuduna nurutan kotok kawin ya itu turunanana 24 pasti loba ya yang ieu eta kudu kos kitu tan mantak eta bangsa kabeh kitu ieu adalah menyalahi aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta aturan kabeh teh bagus kumaha mun Yahudi nyerang ka urang lamun Kristen ku ari Amerika nyerang ka urang kitu mah aya loba papan anakna sia-sia lah. Ayo guys, kabeh anak perangnya nang, beak, beak tah, peluruhna, tinggal bapana jeung aing gelut ya, gitu kan? Coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana, mantak ge, kuduna nu loba boga anak Kanjeng teureuseupeun jasa boga tekad teu kawin. Kanjeng teureuseupeun jasa boga anak saeutik nu loba kawin anak loba. Ih, sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan. Kok kiai nyaho? Masya Allah ku bararodo. Ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ieu teh nu keur dipergunjingkeun di internasional. Lain nasional, internasional adanya Indonesia. Ya, ahli sunnah wal jamaah di Indonesia anu berlabel NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa. Di Amerika dimasalahkeun, di Inggris dimasalahkeun, di Jerman dimasalahkeun, di Prancis dimasalahkeun. Sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tampak nuleuh ka sisi kadieu perang lillahi ta'ala kuat jasa tas sunni teh matak Amerika kewanian wahabikeun lah deuleu Arab diwahabikeun mah epes meer matak ke Indonesia dibentuk didanaan ku Arab didanaan ku Syiah wahabikeun Indonesia membuatlah partai PKS meleng Wahabi. Aing ngomong lain lalagaan ye. Bisa aya nu PKS pencet dia ye. Pencet kiai meuning anak kula. Bajet, potokna pencet. Besi pajar bohong dengekeun ye. Amerika teh kos kitu tah. Masuk melalui birokrasi NU na diasupkeun ka karung setelah teu aya Gus Dur aya mah tinggal aya doang kadenge ku urang ngajengek NU henteu kadenge suara NU henteu naon sebabna geus dikaluhan ku SBY dikaluhan ditarik pangitik kieu ditarik hei, kebo, dongkol. Ya tinggal oe-oean we dihandap teh orang-orang NU, kiai-kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk di Tangerang teh keur memperhatikeun kok oe-oean sih. Teu bisa daya teu upaya. Kitab rujukan nu biasa dipakai di zaman Soeharto sampai zaman Gus Dur. Roboh, tufah, nihaya, minhaj ditilep temenang pakai rujukan kudu make kitab karangan Al-Qadawi iyalah PKS matak mui leluasa bepang leluasa nyusup PKS ka tubuh birokrasi Indonesia
dengekeun ku Celisia ye. Ieu teh dek naon lain sakadar sakitu ditukang Amerika dek nyerang tanggeulana Cikupa. Ai nurunkeun deui ulil absar Abdallah jil 50 nu ngomong saurang jaringan Islam liberal ongkoh Islam tapi diliberalkan supaya bebas ulah aya aturan Al-Quran maya Islam liberal dongkol merendahan kos gitu mulainya na ngomong ngoceh sebab di urang mah demokrasi teu aya kaitan jeung agama mah dicekal ku pemimpinna masing-masing Kristen pasturna nu ngomong uskupna nu ngomong Islam kiaina nu ngomong ustadna nu ngomong Katolik kitu keneh kardinalna nu ngomong dan berbagai agama-agama anu sejen nu ngomong nah pemimpin-pemimpinna sedangkan Kristen Katolik Buddha Konghucu teu dianggap di Indonesia nu dianggap adalah kiai-kiai salah maka ku ayana kitu mesti dirusak hese ngarusak geus dimodernkeun di zaman Soeharto tetep bae cal deui tihang awi gugubrut ge aya bae cal deui aya eta loba jasa anu nyieun pondok pesantren lillahi taala nu nyieun yayasan jeung lembaga mah teu dianggap ku Amerika dengekeun ku Celisia aing ngomong ya anjir tareurik Jacil mulai ngoceh diperhitungkan kunyana terkuat di Indonesia Gus Dur sakedeung deui sebab geus kolot dihitung kunyana hormati Gus Dur bener bae dicanda kuno maha kawasa geus kumaha tuh geus kitu kaayaanana saha tuh ngomong gua di Indonesia kadenge pepeletekan anu ngeritik terhadap pemerintah kadenge nu ngeritik terhadap agama di urang layak kadenge nu ngeritik di berbagai aliran-aliran organisasi terbecus karasa kuari Gus Dur lain kurang teh terlalu Gus Durian lain maning kaduren aing mah tapi nu jelas karasa begitu Gus Dur teh lah eueuh nu ngomong sugan anu noel ka pamarentah sugan nu noel ka organisasi sugan nu ngeritik ayana ieu berjalan di Indonesia teu aya kuari teh sebab NU lagi di kaluhan cau ya organisasi ya berbagai organisasi Wahabi ngeri di Indonesia Imbul Azaitun geus dipersiapkeun kunyana di jerona jangan ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah jerona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika bentukna Azaitun deuk kumaha coba tinggal ngitung setahun 2 tahun 10 tahun dideuleu perkembangan ahli sunnah wal jamaah bere duit yayasankeun gaji kiaina supaya naon geus cara di Saudi Arabia satu suara Wahabi ngeunaheun digulak-gilekna ku Amerika. Iyalah tujuan utama Amerika ka Indonesia teh. Nu mantak hiji ahli sunnah wal jamaah nu keur diacak-acak di luhurna NU, di parlemen, di handapna, di naon kitu ngaranna dijieunkeun yayasan, dibere duit dan lain sebagainya supaya ulah gerah. Mulai ngomong apa itu wali? Enggak ada wali sesungguhnya, bohong itu. Kenapa itu pakai mazhab? Apa-apa lihat di negara luar nggak ada mazhab, cuman di Indonesia salah itu. Ngomongnya di berbagai media cetak, koran, majalah, media elektronik, televisi. Sangeunah nanyana kiai nak kuari insan aya nu muncul di permukaan Indonesia setelah aya Gus Dur. Dia kumaha deui maning dihudangkeun bae eta Gus Dur tulang mah. Bos, bangun. Ini acak-acakan ini. Bagaimana? Mulai di dalam per provinsi, saha di Jawa Timur, saha di Jawa Tengah, saha di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa eueuh nu di deuleu. Eueuh nu di deuleu ieu teh. Deuleu Jakarta mana? Deuleu Bandung. Saha nu kuat ieu? Nu boga argumentasi kesalapanan saha?
tapi ayah selenting bawa nih angin masih kayak ayah di Jawa Timur dipakai stasiun ayah hiji, di Jawa Tengah ayah hiji, di Jawa Barat ya termasuk ayah hiji, nu jadi panutan umat anu sapodo teuing kiai gergeten deukeun teu ge. Ieu masih diperhitungkeun keneh nu mantak can kuateun Wahabi. Can kuateun. Tah ieu urang si hade melalui majalahna Wahabi terus-terusan dipaksa orang kita jadi Wahabi. Sok ke masjid di barere orang selembaran titah maraca ka Wahabian. Tak iyalah ya di Indonesia ya. Nah, ieu teh tujuanana asal sekian persen jadi Wahabi, mulai Amerika nyerang ke Indonesia. Selama Islam ahli sunnah wal jamaah kokoh jeung kuat moal wanieun Amerika. Sebab naon? Sebab nungaran ahli sunnah wal jamaah berjuangna teu neuleuh duit, beda jeung di luar ahli sunnah wal jamaah. Ieu nu mantak berkoar ge berkoar, asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici. Asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici. Ieu nu mantak gararaga kunaon ieu? Amerika mere duitna gede jasa. Termasuk CI mere duitna gede jasa. Kok siah aman sih? Kok siah aman sih? Nyaho sejarah nanu mantak siah aman bahkan berkembang di Indonesia bergandengan jeung Amerika melumpuhkan ahli sunnah wal jamaah atas dukungan Syi'i. Nu mantak Syiah teh di Indonesia bakal berkembang ke teori sebab dana turun ke Indonesia lain letik-letik dana. Kuari lamun asup Syiah kuari dibayar minimal Avanza heula. Besi endep daftar ka aing sia Ustad. Nah lumayan cek Ustad teh tolong diketrok sia kuing. Kebelah dituna Avanza kebelah dituna Innova asal asup. Itu kene ajaringan jil. Wah, duit ambalaya di dieu. Masuk urang ka Zaitun, hayang ngabangun naon urang. Ieu teh deuk garuntuhkeun ahli sunnah wal jamaah di zaman Soeharto Amerika terus-terusan. Datang ke zaman SBY. Guari terus-terusan ngan kadeu rapuh kuari, rada kadeu rapuh. Rada dekade rapuh, tapi sebenarnya mah urang ngadoa ka Gusti Allah lantaran di urang loba wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rencana tinggal rencana dikuatkeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bahaya tong. Ieu rencana Oscar itu. Orang-orang Yahudi jeung Nasrani menyikapi Indonesia selama aya pondok pesantren salaf jangan bahaya caknya. Maka kuari terus penyerangan melalui Wahabi. Apa itu mazhab? Apa itu wali? Enggak ada itu yang namanya wali. Enggak ada. Mungkin bakal aya debat. Bakal aya ya. Mungkin sababaraha bulan lamun siap atau mungkin tahun hareup geus dipersiapkeun sebab aya nu galak jaka mencerca Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencaci maki Syekh Abu Hasan Asyadzili, mencaci maki sahabat-sahabat, mencaci para wali-wali Allah. Wari keur dibidik bae, geus disiapkeun kiai ahli sunnah wal jamaahna nu bakal debat engke di Senayan. Lain lalagaan di Indonesia teh keur perang, mantak beusi aya PKS cikem. Geus ulah sieun-sieun, nah mantak naon ge eta kegentongna. Awas ulah dibere ember, ulah di ember. Oleh ember teh embar. Awas ya lalagaan PKS teh jahat. Lain lalagaan teu nyaho urang lembur mah teu nyaho naon. Sia kunaon hirup di lembur ka kota tuh. Ieu mah lain naon ngajelaskeun sing hade beusi anak urang jadi PKS. Sakitu doang bahaya nyana ngomongna kasihan amat cenah cek nyana ahli sunnah wal jamaah. Aduh, beragama yang tidak karu-karuan percaya terhadap wali. Bagaimana di akhiratnya nanti mungkin masuk neraka tangkorak sih. Enggak saksian jeung aing sia debat jeung aing. Aing moal mundur saya tiga-tigatan beusi aya jelema kitu bawa ka dieu asal nu kuru. Itu aing sieun. Aduh, da ieu sing hade nya, sing hade lain lalagaan di Indonesia teh. Geus acak-acakan ieu mah tubuh kepemerintahan mah
tubuh pemerintah. Iya soal agama, iya mah soal agama. Aing kitu soal birokrasi lain sabodo agama acak-acakan nu mantak mana aya baheula mah pasaling-singan urang teh dina kiblat aya. Mana aya pasaling-singan dina Ramadan teh aya. Mana aya pasaling-singan dina tolak teh aya. Satu suara, tiga tolak. Wari diacak-acak. Tolak 3, 1. Tolak marah terjadi. Iraha nu mutuskeun kitu ti zaman baheula ge NU mah ahli sunnah wal jamaah geus satu suara. Tolak 3, keur marah jadi bae, babok jadi bae. Kuari acak-acakan karapa takut ceuli sia. Ieu gara-gara tangkorak PKS takos kitu tah. Bodoh. Kotokna. Nah, cenah kiai ini sieun ini sarua bisa dipancung. Di harapan dipancung gua. Si Sarwiti. Nah, Kangjeng Nabi make jeung boga tekad moal kawin, lamun sia boga tararekan teu kawin teu anakan, lamun teu anakan kumaha Yahudi nyerang, kumaha Nasrani nyerang, deuk saha ieu anu bakal mempertahankeun agama. Sing loba boga pamajikanana, sing loba boga anakna. Badak lamun aya hiji lalaki kawin ka hiji awe, teu boga anak teu kawin deui, epes PR sama nu kitu. Kawin. Cenah marah, tinggalkeun. Wara rese teuing kosnyana doang panggelisna doang. Mun perang kumaha? Sia boga kanjut di babawa doang di. Ayo terugi jasa. Bicara kieu ngadeng sabaraha sia boga anak? 12. Eta di lungoran nu kolot 17. Mantap. Itu saya geus kawin sabaraha aing 9 tahun cenah aju teu boga-boga anak. Aju rencana nya ulah cenah nu kolot can mere bae. Datang ka Kibenen sia moal diizinan. Datang ka orai jangjangan ngadagoan diizinan ku nu kolot moal diisa sia. Datang ka monyet bisa silem. Moal diisa sia. Nekat sia jandung. Mun nyana embung dicadung tinggalkeun. Eta kakarak lalaki. Kok kitu amat aing teu boga turunan kumaha perang ha. Itu bejak. Asana nu teu boga anak balik ngaji nyandung. Kenu kolot da bebeja gara-gara kiai. Gara-gara kiai. Quran aing mah ngalakeun ka aing sia. Aduh. Ya bebeja kasalagina ka izuk cuma minggu izuk ulang ngaji. Unan bongan ngaji arareudang. Kecil lagi deh, kakak geus sakitu saeulah henteu ulang ngaji. Geus. Ulah. Sanu nitahan ngaji ka dieu. Cek aing mah pokok sia mah awewe geus teu kudu ngararaji di ararimah bae. Jalain ngaji sih mau beliin ginsu doang. Teu kudu aing bakal moal nurut mah. Ja aing mah ieu nu ngeunaheun ge ngadenge ngaji ka Cilongok teh kieu. Barang ngaji saminggu 2 minggu 3 minggu kak horenganan ngaji teh kos kitu kula mah hayang ka sorga kak beusi deuk nyandung malah geus beres nyandung tah aing teh ngadaguan kos kitu tah ngan mun kakak nyandung kula teu balik jaha bae keneh tah tungtungna dong jore ge Pak. Nah ditambahan ka dieu ku ayeuan musila turunkan ayat lamma amma kaumun minas sahabat barang boga sejak kuat kaum ti golongan sahabat ayu lazimus sauma dek puasa bae wal qiyamah dek salat bae wala yuqarribun nisa moal ngadeukeutan awewe ane moal kawin tiba jeung sesengitan wala yaqulul lama jeung moal ngadahar daging wala yanamu alal firas jeung moal sare make kasur make amparan turunlah ayat يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul masil latifi kuatil mustaqanahu al mu'minun ya ayyuhal mu'minun hei jelema nu ariman rek lalaki rek awewe
la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ulah sok wani ngaharam-haramkeun naon bae nu bagus anu dihalalkeun ku Gusti Allah, nu instruksi Gusti Allah halal, ulah sok diharam-haramkeun. Ulah bahkan terakhir riwayat nu kalimat kieu Kangjeng Nabi amprok jeung manusia-manusia. Ku Kangjeng Nabi dipapatahan dakwah Kangjeng Nabi. Dina dakwahna wa wasofal qiyamah, nyaritakeun kiamat. Cek Kangjeng Nabi di akhir ieu bakal ayat kiamat, digulung langit jeung bumi ti ku Gusti Allah beres kabeh. Kecul cel jelema harerudang deui, didinya digiring ka maksad. Langtung ribuan tahun cek Kangjeng Nabi menunggu hisab, saurang bakal dihisab tentang salatna, tentang puasana, tentang zakatna, tentang hajina, dihisab tentang bobogaanana, nyana harta boga imah di mana, kumaha dipakena, naon dipakena, kitu kene mobil, motor dan lain sebagainya, sawah, kontrakan, kemudian toko, perusahaan dan lain sebagainya. Bakal dihisab. Awas, namun beres hisabanana surga, mun teu beres nyangkut hisabanana neraka. Itulah Kangjeng Nabi dakwahna. Parakun nas kabeh ngarasa sedih manusia. Wa bakao careuri. Atupan urang teh boga kebon, eta meureun dihisab ti kumaha. Urang teh boga onta, boga embe, kitu kene boga ladang dan lain sebagainya, urang bakal dihisab. Cek sawareh pan kami ge ka pasar, atuh ngaran-ngaran urang pasar teh waduh, pan kami ge tagala bisnis jadi pelantara, pan kami di pemerintahan kabeh tagara romong, wa bakal careuri kabeh ti kumaha jaga engke di akhirat. Akhirna Kangjeng Nabi ini beres mituturan pajtama asharatun minas sahabat fi baiti Utsman bin Maz'un al-Jamaah. 10 sahabat tokoh sumping ke bumi Utsman bin Maz'un. Sahat anu 10 dek. Hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 3 Abdullah bin Mas'ud, 4 Abdullah bin Amr, 5 Abu Dzar Al-Ghifari, 6 Salim Maula Abi Hudzaifah, 7 Miqdad bin Aswad, 8 Salman Al-Farisi, 9 Miqdal bin Muqarrib, 10 Utsman bin Maz'un. Wa tasawaru marusawarah anjeunna, hasil musyawarahna wattafaqu ala annahum yatarahhabuna, anjeunna endek nyieun seperti pependetaan dirina. Pedah kamari dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, kelompok Kristen teh aya nu disebut Kisisin jeung Ruhban. Etalah kelompok-kelompok Kristen anu berbeda ti Kristen anu sejen. Yakni nyana mengasingkan diri, mengasingkan batin, ibadah ka Gusti Allah, nyekelan keaslian Injil. Iyalah disebut pendeta, perumusan, rujukan, patanyaan orang-orang Kristen pendeta Isis jeung Ruhban. Etalah nu hebat. Cek nu 10-an urang ge kitu bae atuh. Lah urang ayeuna mah kieu bae hiji penting urang salat bae. Nomor kedua urang puasa bae mun ti beurang. Nomor katilu ya urang makan ka awewe hayang bae cek nu 10 teh. Urang wae jubu mazakir urang kabiri bae bobogaan urang. Kabiri cek jana teh. Aju urang goyak Qur'an lail penting urang maca Quran bae. Wala yanamu 'alal farshi jeung urang ulah make amparan, ulah ngadahar daging, ulah ngadahar daging, jeung ulah make sesengitan. Aju urang ulah boga tanah lah urang ka mana bae inslo-insloan sapira moal kebal haju paeh ieu. Kadengekeun ku Kangjeng Nabi kabar tersebut, Kangjeng Nabi nanaonan eta sahabat koki tu sih ai sarua ujung-ujung acara tadi dicarekan ku Kangjeng Nabi matak turunlah ayat ini
Ya ayyuhalladzina amanu hey mukminin rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok haram-haram naon nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh wala tadi cuman ulah leuwih teh nu haram jadi halal nu halal jadi haram nu halal ulah diharamkeun nu haram ulah dihalalkeun kumaha cak Gusti Allah bae haram haramkeun halal halalkeun udah sok nyeun geus bae kumaha instruksi ti Gusti Allah jadi urang ulah sok nyeun aing mah haram sampai kerteu lantaran bid'ah ulah sok ngaharam-haram nu can karuha aing mah ngaharamkeun lah ngadahar ketan lantaran sok meueuh-meueuh bae ulah sok diharam-haram aing moal mah moal bae aing mah haram dahar sebab aing mah sok ngantuk bae ulah diharam aing mah moal ngadahar daging sebab ngadahar daging gaceng urusan gaceng lain deui ulah diharam-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah pasti aya rahasia nah make jeung aya rahasia lantaran jelema teh ngabutuhkeun tanaga ieu adalah intisari saripati daripada makanan dan minuman mantap cek Kangjeng Nabi dahar nu loba minum nu loba sare sakabekna wah mantap ya bae instruksi mantap ya bae akur ya jeung kahayang urang hitungnya akur ya bae cak Kangjeng Nabi wahai orang-orang yang beriman di mana saja berada tidak terkecuali Arab atau Ajam la tuharibu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu ulah sok haram-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah cuma ulah keterlaluan nu haram jadi halal nu halal jadi haram awas innallaha la yuhibbul mu'tadin sanyana Allah tersepen jasa tersepen pisan ka jelema nu leuwih nu ngaliwat batas mantap wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa kulu sok dalahar kumani mimma razaqakumullah tina sawarehna hasil nu geus dirizkieun didikikeun ku Gusti Allah ka anjeun halalan thayyiban nu halal anu bagus dahar ku anjeun ieu khusus dahar ai umumna mah tadi mana keumuman tadi teh dijelaskeun teh la tuharrimu thayyibati ma ulah rek haramkeun anjeun kana nu baragus mah barang ai mate isi mah usul eta min syagil umum berarti cek ahli usul fikih mate termasuk kana umum geus umum teh mungkin bae dahareun nu halal ulah sok diharam-haram bisa oge inumeun eta teh ulah sok diharam-haram pakaian ulah sok diharam-haram kendaraan ulah sok diharam-haram imah ulah sok diharam-haram dan lain sebagainya wanita-wanita ulah sok diharam-haram nu dihalalkeun ku Allah akui halal pakai gulakeun sakitu nu mantap cek Gusti Allah ka dieuna wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban dalahar kumaraneh kabeh mimma tina saware min litabid ulah keterlaluan tin saware marazaqakumullah anu geus dirizkieun ku rizkikeun karanjeun kabeh ku Gusti Allah halalan thayyiban nu mantap ulah puasa cek Kangjeng Nabi ulah salat ti peuting geus hees bae ti peuting mah barang dahar minum untuk haram teh Kangjeng daripada kabelah dituna cek Kangjeng Nabi peutingna salat ai beurangna ngees bae teu bagus puasa bae tapi karikuk sakumaha gateung teu bagus cek Kangjeng kos kitu teu bagus aju boga pamajikan tapi teu ditoel-toel sehingga teu boga anak teu bagus cek Kangjeng Nabi kos kitu instruksi cek Kangjeng Nabi awas peuting ulah lo peuting salat hees bae beurang ulah tobating puasa dahar bae jeung mun aya awewe nu geulis urang Lampung putih kawin aya nyalung berabat kawin instruksi beusi butuh pakaian pake sadaekna asal halal cek Kangjeng Nabi asal halal
kendaraan beli asal halal, duitnya halal, kendaraan halal, digunakan pakai halal, oh masalah. Bila perlu lu bagus 2M, 3M beli. Kiai kumaha gitu kumaha ikurang ya ikurang duduk permasalahan nama horeng Kangjeng Nabi tengah bagi-bagi kehidupan teh lantaran watak manusia teh kapan beda-beda aya anu ibadah kudu seueuh beuteung aya nu ibadah kudu sederhana beuteung na aya nu ibadah kentel beuteung aya nu ibadah kudu boga duit bae aya nu ibadah setengah boga duit aya nu teu boga duit kakarak naik gaji itu karasa pan lain emangnya nama kari itu pugu aya nu ibadah teh kudu baju bagus bae mun teu bake baju bagus teu bisa ibadah aya nu bake baju sederhana kakarak bisa ibadah aya nu make cumplang campling ge bisaeun ibadah mantap. Oh horenganan Kangjeng Nabi teh kumaha lawan bicara na jeung kumaha sekupna ieu teh aya sekup umum internasional panjang masa aya sekup khusus Kangjeng Nabi briefing khusus aya nu khususul khusus jadi berarti teh kumaha jelema ieu nah ayat ieu mah jang urang Cikupa Bitung Bojong ieu nu beuki dahar nu ibadah nanya nama mun ngaji teu ngawuduk heula teu bisa mun salat Jumat teu dahar 2 piring teu bisa mun maca Quran mun henteu ngopi heula jeung nyusu teu bisa lamun dek peuting dek tahajud mun teu marende heula teu bisa nah ieu potongan-potongan kos ieu cek Gusti Allah dahar nu loba bila perlu nimbel ka masjid nimbal emang potongan kos ge mah kadeuleu ieu dayut di mana ge nimbal dekat Jumat berangkat jam 10 nimbal engke setengah 12 pas adzan muka timbal kunaon sih muka timbal kuat salat Jumat emang aing beuteung aing mah kos kieu nah eta teh dibagi horeng ku Kangjeng Nabi bagi jelema kelas awam cukup bersyariat bae ieu ayatna bagi jelema kelasna awam dek dibere kelas torekat kumaha kudu ngajina ge saminggu sakali ge ieu teh lamun keur teu boga mun teu boga bisnis lamun eueuh ngariung mun eueuh ngabesan tah eta teh ngaji saminggu sakali mondok henteu masantren henteu baheulana kuari dibere torekat di jejelan torekat kumaha mah beres atuh ulah geus kos kieu mah kieu cak di dieuna la tuhrimu thayyibati ma ahallallah qulu mimma razaqakumullah gas degekeun ku ceuli si abeh mantep ieu udang salat subuh jam 6 ngagoreng sangus ya nu loba atawa tukang wudu kerenkeun wudu berhenti sabaraha deui eta wudu sabaraha deui 5 piring deh. Aduh kurang, aing genep biasana ieu. Genep piring borong. Dah. Aktivitas kurang supaya gairah. Nu dek ka kantor supaya gairah, nu dek ka masjid supaya gairah, nu dek magahan ngaji jeung santri supaya gairah, anu dek dagang supaya gairah, mestina kudu nyarap heula emang potongan dia mah potongan nyarap. Tuh kurang kumaha geus rapih jasa agama teh. Ulah nyengseureikeun kiai anu norekat anu nyengseureikeun salah emangnya nama SDM na datang ka goreng sangu jinganan atuh goreng sangu laksanakeun daripada isuk-isuk ngadahar goreng sangu henteu ngadahar uduk henteu nyarap henteu engke ka kantor salah tanda tangan engke ka pasar salah lu kuduna kitu diberena naon kitu ngaranna 2 kilo dibere 1,5 kilo salah ngitungna beusi salah tukang digawe kencengan betul ulah puasa matak lamun aya tukang bas puasa aja pecat ku aing sia nya tukang bas puasa aja engke kumaha mah beres tuh beusi moal bisa dilengkukeun ku sia ulah puasa kita instruksi tanya buat kitu kulu mimma razaqakumullah pan tadi ge ditarekan ku Kangjeng Nabi nu endek puasa bae ulah
nu endek salat bae ti penting ulah, nu moal kawin ulah kawin biasa cek kanjing Nabi kawin komo urang kuari gagah awak ieu sehat kebenaran urang usaha rada mejeuna lah sakieu mah kendaraan geus aya anak kakarak boga 5 mun kawin deui nya dong bisa kawin seserian sieun sia kumaha ge hayang-hayang namangan sieun. Instruksi syariat ngaranna ye urang bersyariat jadi kanjeng Nabi keur carita ngomong syariat sakali deui ulah sok ngaharam-haram barang nu dihalalkeun awas dahar maneh sebagian nu dirizqikeun ka maneh sok dahar ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal ngalempengkeun niatna doang jam 7 mulai ngadahar uduk atau goreng sangu Gusti awak abdi mah teu bisa dipake puasa kieu lantaran pandagang awak abdi mah lantaran sakitu abdi mah ieu endek ngadahar goreng sangu teh niatna jang ibadah dagang neangan duit jang ngabiayaan keluarga titik eta geus menang ganjaran geus menang ganjaran besok abdi mah Gusti japan deuk ka kantor pagawean kantor teh pan loba geus abdi mah kudu nyarap heula dipaksa-paksa ge ku kiai tidak puasa Rajab geus bae teh mah jang kiai bae kula mah kula kiai mah kiai lantaran pagawean kura beda jeung kiai geus kula mah jadi mah deuk ka kantor ieu niatna ge neuk neangan maisah jang ngahirupan keluarga sebab abdi mah mun puasa teu kuat daripada tunduk di kantor moal beres. Nah ke situ aya nu ustad isuk-isuk bulan Rajab nah kiai ini tahan puasa ge jawab abdi mah kakarak jadi ustad lain kiai sekuat sekuat beneran kiai mah eta Gusti antaran abdi dikuatkeun ge kamari teh sapoe nu biasana salat duha 4 jadi 2 doang perih betung biasana tazohor maca Quran ieu mah ngalantur pintu ajeuna mah hees bae daripada abdi bodi kos kitu deui abdi mah moal puasa Gusti geus mendingan nyeubeurkeun beuteung bae lah Gusti masalah nama kamu bangsa ustad dulu karma mah tinggal ngaret nyarap dah ieu teh lain lalagaan ulah maksakeun ibadah nu urang teu kuat sahabat baik tadi dilarang nu endek salat baik tengah penting ulah cek Kanjeng Nabi secara umum Kanjeng Nabi secara umum endek kitu puasa we ulah waktu-waktu bae puasa kebuka teu bagus puasa bae teh puasa ai aktivitas aju coceng aju kurang aju teu gairah teu bagus cek Kanjeng Nabi tetep aktivitas kudu segera selesaikan sebab moal beres sih mun make puasa ieu moal beres make baju anu kira-kira can bisa mah kudu make nu bagus bae jadi lamun make nu jorek kurang pede make nu bagus beli nu bagus abeh ibadahna mantap ka Gusti Allah emangnya nama mun make baju bagus salatna getol mun make baju jorek kurang salat nu bagus jang si eta mah nu bagus aing lamun teu make BHS Jumat embung izin sebab pan aing mah jelema sugih beli BHS bila perlu pake ongkoyangkeun nu hiji udang-udangkeun ku sia BHS abeh pajar boga loba jasa hari pake ulah asa-asa emang jang kelas kos kitu mah tah ieu teh Quran teh kos kitu lamun geus logor jasa mah lamun geus sempit jasa datang ka hese usik kurang teh ieu keur logor jasa ieu ieu lah nu sajen mah geus ulah diinget-inget ayat ieu bae inget-inget ya abeh lalu asal logor asana ieu ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu hariman la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah cek haram-haram naon bae nu bagus tu dihalalkeun ka aranjeun kabeh cuman ulah ngaliwat batas kana perintah Allah sebab Allah teh teureuseupeun kana nu sok ngaliwat batas bakulu jeung dalahar maneh kabeh mimatina sebagian harta anu ku geus dirizqikeun ku Gusti Allah halalan thayyiba nganawat wattaqullah sing sieun maneh ka Allah allazi antum bihi mu'minun nu maraneh kabeh ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Geus teh asal kieu bae geus. Dahar yang penting halal. Itu bae nginum penting halal. Niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari perbandingkeun ieu perbandingkeun ya. Aing lamun isuk-isuk teu nyarap, teu sanggup ngaji ieu. Tapi lamun nyarap aing sanggup ngaji, nyarap nu gede. Nyarap nu gede. Penting aing mah lamun henteu seubeuh beuteung teu kuat tahajud, tapi lamun seubeuh beuteung aing kosok daek tahajud. Seubeuhan bunciran ku sia beuteung sia. Bunciran, nu penting pakai ibadah emangnya mah datang kadinya ibadahna. Emang datang kadinya eta mah pokona mah henteu aing teu beda jeung ku boklen lah. Lamun gede eusina nyono nyungkurna, waduh kencang keboklen teh kos itu pan. Asal dikombong mau buah aja sanggus wayuh baik geus galengan salos. Lamun kurang kombong aja baik oe kurang siap semenang lagi dikang empe-empewan emang keboklen teh kos gitu da ieu bangsa potongan keboklen pan ieu geus gitu bae geus ulah hese-hese. Saya tahapan syariat maka itu nu penting beteng sebehan udahar ku nginum pakai bagusan ke kendaraan nu bagus tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Engke aya deui ayat nu khusus lain jang umum. Noel kasina Abu Bakar, Noel kasina Utsman, Noel kasina Ali. Ai ibadah campur jeung dahar mah cek Kangjeng Nabi teh atuh teh mah bisaeun tama urang lembur ge Abu Bakar. Tama gampangeun tama ibadah kos kitu. Atuh kudu beda maneh. Atur atuh coba kuari kolbu teh ulah diakurkeun jeung budak angon. Aja sararieun tadi mah kita dahar aing bari jadi sieun deui. Masya Allah. Cak abakula teh baca kabakula nu rapih jasa pagawean bahasa Imam Ghazali. Imam Ghazali mah bahasana kaharti jasa. Bagi jelema nu beuki dahar nu penting ikuatkeun ibadah ku dahar. Imam Ghazali eta ieu nurutan ieu ieu. Lamun emang jelema namun teu dahar kuat atuh kurangan. Lamun memang ku puasa teh nya mah getol jasa ibadah atuh puasa. Tangges di wilah-wilah jelema tujuanna maka kabeh hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelema usaha komo di limbah atawa di pabrik aju bari puasa asana ieu ramona kageleng nya kageleng ku mesin kotrek pasti kunaon aduh gagoleng kunaon puasa ngantuk ceknya tuh baber sanajan ngaji mingguan ge di bawah puasa ngantuk inu di dia doang gitu bisa kikian kan di juru mapan nggak ngalaih lagi. Nah iya mah kakarak datang ke syariat jadi melalui syariat Kangjeng Nabi kok gitu kawin ulah datang ke kawin cenah aya waliullah megatkeun pamajikanana atawa geus pamajikanna maot teu kawin deui nyana indit kaleuweung ulah waka diturutan heulanan tama khusus tama ulah nurutan nu kos kitu ulah nurutan nu tabatul ieu mah jang kelas syariat halayak rame kieu bae geus di mamana ge anjurkeun dahar jang ibadah anjurkeun nginum jang ibadah anjurkeun make pake nu halal jang ibadah meuli kendaraan nu bagus nu kuat jang ibadah imahna nu teger jang ibadah geus kitu we syariat mah tak ku sakitu ge ku sakitu di akhirat ngambean ka sorga ngambean doang nyaho ka ditu ke dihareup kakarak ayat-ayat anu wilah-wilah jelema teh ieu kakarak secara umum syariat model ke situ jasa Kangjeng Nabi kan kaula diutus teh indama biutul liutami makarimal akhlak hiji kadua buistu bil hanifiyati sama kula teh diutus make agama nu hampang lamun kudu puasa bae mah beureungan beurakeun jasa doh aing anjakal milu ka Muhammad capek jasa horengan atuh embung kadenge eta ku aing teh cek Kangjeng Nabi ngadenge capek nuturkeun aing embung duh nurutan Kangjeng Nabi horeng capek jasa penting salat teh sanu cek
Kangjeng Nabi aing mah kasiamat teu ditah kudu salat bae molor bae geus sia mah. Hese penting mah maca 2 kalimat syahadat, tak kisah udang-udang subuh, terus nyarap, terus kaladang, zohor, kaladang deui, asar, terus maghrib, terus bae geus putar-putar ti dahar, minum. Nu penting salat sakitu doang Kang. Geus sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Nyen sih hade ieu ulah keluar ti aturan sieun ka Allah. Maneh kabeh allazi antum bihi mu'minun. Mun maraneh kabeh iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampang tah kieu jang masyarakatna tah ngeunaheun jasa. Tinggal kaditu beuki lelep deui la yu'akhirukumullahu billahi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lan dan ucapakeun lafaz inna ubaidallah misatuhuna ki ubaidallah inna ziyad kang betalan ki ziyad kataba iku nyuratan yang ubaidallah ilal hawa maring ki hawa ibnu yazid ar-rawahi Anna Jogja Dul Husain misatuhuna panggonan jah atau juzja ikut tetap kalan Husain kalau halul lihat mujazabah halul lihat arada ngarepakeun ya Ubaidullah al-Zahu ing kere ya Sayyidina Husain wa bayyik alaih lan nyemputakeun sirah alaihi nya si Husain wa ju'ja atau wa ju'ja lan teu ju'ja lan jija al-mawdu' baiku ikut pelanggaran kang sempit minal hadis saking bumi Muhammad Dahud Umar gari-gari nguatan ya Ubaidullah ing kitu ing hawa Umar kalawan sina Umar ibnu Sa'ad di arba'ati alafin dalam 4 pirang-pirang ribu semua mazalah kari-kari orang yang sendiri sapa Ubaidullah yazidu ikumu ya Ubaidullah ala sakirin pirang-pirang tentara wa yazantiru jamahir hilaan balagu sain wa isyina alaban lan memintar ya Ubaidullah ing pirang-pirang kang mahir kang hebat kamaring dumega ya asakir kabeh ing roran 20 alpan ribu wa amiru mamaran utawi pemimpine ya asakir iku Umar bin Sa'ad wa ada ulan ngajanggikeun ya Ubaidullah ing Umar ai malika Madinatar Rai ing enta anda akan raja ya Ubaidullah ing Umar ing Madinatar Rai sabal fasikur rusda bil Rai maka nada sapanggang kaset ing kapinteran ing tutudu bil Rai kalawan Rai kalawan lacut dijali kaya pulang dalam kana mazhar kulung ucap ya syair Qaulun masailun la'anzil mulkar rai warrai maniyati yarji umalsuman biqatli Husainin yang makacaritakeun neruskeun dongeng Sayyidina Husain anu hendak dibunuh saingana ki Ubaidullah bin Ziyad muratan ka ki Hawa bin Yazid ar-Rawahi dalam suratna Ji'ja bil Husain cik ahli lugat maksudna tangkep Husain penjara Husain tundun di tempat anu sepi Ji'ja maudi'ud baik minal ard Husain cucu Kanjeng Rasul tangkap kemudian tundun di tempat anu jauh kado-kado penuh sempit supaya tidak bisa bergerak bila perlu boleh. Itulah zaman baheula. Kemudian nanti dikuatan yaitu Umar bin Sa'ad tentara dipersiapkan sampai 4.000 tentara Ubaidullah itu turun-turun Ubaidullah nambahan karena tentarana
beserta jeung anu hebat-hebatna mencapai itu 22.000. Jadi tina 4.000 ditambahan tentara untuk menyerang Husain adalah 22.000 dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Akhirnya terjadilah peperangan anu dahsyat, terbunuhlah Sayyidina Husain. Dalam peperangan ini Ubaidullah menjanjikan Umar sebagai pemimpin, andai kata menang dalam peperangan melawan Sayyidina Husain akan dijadikan raja di negeri Rai. Akhirnya Ubaidullah langsung membunuh kepada Sayyidina Husain. Sebabnya nah yang jadi raja. Tapi zalika yaqul wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an salatina sahbi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.